Pangeran mentena ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran mentena ka jelema gumantung kana kebersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantena. Dengekeun kumaneh. Kumaha? Leuwih hade jadi jelema bodoh denge otak teh mikir. Sae mangga. Leuwih hade jadi jelema bodoh digambarkeun ku budak angon anu hina dina. Jeung tibatan urang ena jadi pamimpin anu sulaya tina baya, jalir tina jangjina, luncal-linci loncat pulang udara tina tali gadang. Sabab naon? Teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun dengan untung tina enteng. Neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Timbalan nu matak cing nyaah ka rakyat. Jadi pamimpin teh ulah janji wungkul nyaah ka rakyat teh. Komo ayeuna dina mangsa kampanye wah. Dina mangsa kampanye majikan nu heueuh panwa ngadak-ngadak darareukeut ka rakyat teh. Dina mangsa kampanye mah janji-janji manis teh murulu. Ngumbar janji dina mangsa kampanye mah daek ulin ka kampung-kampung, daek ngobrol jeung rakyat, daek sepi jeung rakyat, kadang-kadang panggih jeung nu gelo oge ditanya. Dina mangsa kampanye mah janji we murulu ka rakyat teh murudul. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi pun kan kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Lapor ulang Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Ya timbalan nu mata kade leuwih hade jadi jelema bodoh budak angon jeung tibatan pamimpin anu jalir tina janjina. Kade sabab masyarakat ayeuna geus palalinter teu bisa dibeli ku duit masyarakat ayeuna mah. Rek teu pinter kumaha masyarakat ayeuna informasi dicecekel dina leungeun dina HP. Boh TikTok, boh YouTube, boh IG, ta IG. Aku kurang Sunda betul dah. Daing mah orang Sunda Jadi apa masyarakat dan masyarakat ayeuna mah teu butuh nu kararitu. Nu penting masyarakat mah beuteng seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta masyarakat melain seueur saur tanpa bukur, capetang tanpa kenyataan. Timbalan Gusti nu matak jadi pamimpin teh ulah hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Nah, eta sakedahna mah. Aduh. Lain aduh mikir goblok ya. Ya mah rakyat teh dipake objek penderita we hayo. Dipake objek eksperimen masyarakat teh kade. Kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Rakyat dunungan urang lain urang dunungan rakyat. Dengekeun presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna? Luhur presiden, gubernur jeung wakil gubernur, luhur gubernur, bupati jeung wakil bupati, luhur bupati. Ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana? Luhur rakyat tuh berarti rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok karepeun rakyat teh. Pedah jadi wakil rakyat melak cangkeng dina punuk. Harepeun rakyat paraka tangtang paraka teng-teng lamun dibongkar mah daerah. Gablek mobil ti rakyat, gablek imah dinas ti rakyat. Ayeuna ka rakyat camplak durakan nungtut sia kaituna. Terus tunjuk. Ya timbalan nu matak sok ayeuna mah urang tingkatkeun dina sagala widang kakiadan.
anu aya patula jeung patalina demi kepentingan masyarakat timbalan tingkatkeun fasilitas ke rakyat teh sahabat rakyat anu bakal ngadaulat ka urang salarea kapercaya ku rakyat timbalan Gusti sok leres tah satuluina ieu eta mah urusan negara ti leres tak ieu mah urusan pribadi naon teh pangna digingsir lingih ngan sorangan teh aing teh aya urusan pribadi perkawis naon kieu ieu teh ti hampura nyong cai kana kasibukan anjeun teh sawios Gusti teh sawios teu kedah sasauran kitu bingah abdi mah digingsir lingih ku raja heueuh tah aing teh naon ngageruan maneh aya perlu pribadi nyaho meureun aing ayeuna bisa ngomong kieu da baheula mah boro-boro aing bisa ngomong kieu kaula teh ti da maklum aing teh bopolokot hirup pinuh ku dosa tunggu diparut satang dirumpak aing teh ti timbalan ta aing teh hayang kagolong jama-jama anu kagolong jama anu husnul khotimah sae atuh ngeran heueuh ka aing teh wa ayeuna mah daek bucu baca kana kitab ngorehan kitab leres diajar aing teh ka para ulama-ulama datanya aing teh daheul data dige meureun urang teh bakal maut timbalan kabeneran malam Jumaah kaliwon minggu ka tukang aing teh bucu baca jam 1 peuting beres salat tahajud geus salat tahajud dituluykeun kana witir 3 rakaat lajeng beres kitu aing bucu baca kana kitabna patih barang dibuka teh gorehe teh katerangan anu ngabadug kana kalbu ngadupak kana manah ngabetrik kana ati kaula naon unggalna ceuk ieu katerangan doa nu bakal diijabah ku pangeran teh diantarana doana anak anu soleh puledog teh kana sirah aing yang diantara doa nu bakal diijabah teh doana anak anu soleh patih nepi ka ngalagrakeun si mata aing ngadenge ieu katerangan nah nyaho sorangan maneh aing anak aing eueuh nu baleg anak aing baradegong kabeh aing gableg anak 18 kabeh brutal nu panggedena ungapoe pagadaganana tengan mabok teh jeung mabok ungapoe nyenyekek botol ungapoe dengdek nangeyeng dicarek ku aing lain ngagugu dicarek eureun teh ngado nawaran ka aing eureun sanginum teh kumacing jawabna kumaha bade beh kitu atuh aing ngahormat kana jadi anak kumaha takulan nya mabok bersama saruana atuh itu ti anak aing komo nu awewe mangan hiji-hijina patih ungapoe balik subuh dianterkeun ku lalaki beda-beda ceuli di Suweng batur mah 2 paling loba ieu mah ceuli 18 boja di Suwengan letah di Suwengan bibir irung ditenok da lain muning anak aing nu awewe ditanya ku aing ti mana sia wayah kieu kakana balik majar teh geus ti oyo cenah tih ari oyo naon oyo teh eta terakana uya Gusti adina ayi ta aing teh hayang ngabogaan anak nu soleh pati sae Gusti tatanya we aing teh kanu bisa cik teh kumaha ka guru spiritual kaula cik teh kumaha kaula hayang ngabogaan anak soleh meureun kabayang anak soleh aing meureunan unga isu ku ngasore teh init ka pasantren
ini ka masjid unggah soleh ka madrasah bari ngelek kitab diajar jurumiyah syapina diajar tajwid jeung sajabana tuluy diajarkeun ka kaula ridho aing diajar kudu jadi budak pati matak tiis kana hate tatanya we aing kanu bisa cenah bisa anjeun ngabogaan anak soleh ngan aya syaratna naon syaratna syaratna teh eueuh deui kaula kudu kawin deui uluh kawin deui bener atuh upami kitu mah abdi ge hoyong anak soleh sieu mah hayang kawin deui goblok sieu mah tapi kawina lain ka bangsa siluman model urang tapi kawina ka bangsa manusia sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh teh bangsa manusia leres Gusti nyaho sorangan matak anak aing kabeh heueuh nu ecreug da indungna ge siluman wungkul dimimiti siluman entog na Gusti kantos ka siluman entog pernah tamane lamun kawin aing ngabejan ulah ka siluman entog nah jorok modal aing keur nyatu teh cerot hareupeun aing teu kaur ngepel siluman orai mah jeung sajabana ta aing teh hayang ka bangsa manusia sae atuh Gusti urang mana istrina naha urang Sibaeud lain urang Cisemplo lain urang Karangdan lain urang Kubang Hurang lain urang Kubang Letak lain urang Kubang Salawe lain meni apa daerah dia teh minang ka dieu sanes minang Gusti naon apana ya tu tulisanana dihandap menang tatanya niron goblok cuma aing aing meniru was lain nyaeta kawina teh ka urang luar negeri oh hayang ka bule urang mana nyaeta kawina teh ka urang nagara Tirta Dahana nya saha kakasihna teh Dahanawati putra Raja Prabu Dahana Dewa ye istri teh solehah aing teh hayang ngabogaan pamajikan anu solehah pati pamajikan aing da siluman wungkul kabeh nu ngahormat ka aing carampelak nyaga aing raja daek kubikang meeleh boga pamajikan aing siluman orang Gusti nu agung aing balik digawe tepati baheula mah aing keur mawa duit gede wah pamajikan teh Gusti nu agung segala diaya-ayakeun dangdan bebeakan aing mawa duit gede mah lipen setip oge 2 senti ya aing mawa duit gede mah wah baju ipis teh dipake bujur gede centang-centang celana jero anu sa garis teh geuning dipake aing mawa duit gede teh segala rada diaya-aya maka jeung nanya ka aing teh bade tuang heula bade ibak heula bade eueut heula atanapi bade neng heula bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh aing mawa duit gede mah eta ari teu mawa duit pati jubras jebris buuk cawigwig awak bau lalai di imah teh pabayatak aing teh mawa duit mah ku camplakna pati teu mawa duit gede teh boro-boro baju oge urut baligo dipake
Da di tukangna teh aya tulisan coblos nomor 18. Korong garing dina pipi teh. Buuk pinuh kuramat lancah. Aya aing teh gablek teu moal duit mah. Jampelak ka aing teh pati. Matak boro-boro aing gablek anak soleh kumaha. Nah dapun bojo mah teu kitu Gusti. Pamajikan maneh sumuhun do halus. Halus bager. Bager pun bojo mah Gusti, bager pisan. Geus sabaralila maneh kawin. 3 sasi 3 bulan sumuhun daguan 5 tahun deui. Nah Gusti henteu aing mah teu naha daguan we. Rasakeun tungguan sok. Keur bobogohan mah komo kakara kawin sabanana mah nu kawin teh nu sakinah mawaddah warahmah teh ayana di panganten baru. Didinya sile dede sile seblok ku kasono. Sile simeuh ku ka dede cindekna sakinah mawaddah warahmah teh gulungna dina panganten baru. Model aing mah panganten bari jiga kieu. Nida pun bojo mah abdi tuang teh diasong-asong heueuh. 3 bulan mah segala ditawisan mudah-mudahan cing istiqomah nganda rasakeun we engke nya. Geus eueuh gawe rasa. Komo boga anak 5 mah. Baheula mah aing keur bobogohan atuh ti. Rek labuh oge aduh yayang nyebut ge yayang. Nya baheula mah dahar oge caman cemen hareupeun ka bogoh teh. Hareupeun ka bogoh teh dahar teh caman cemen. Ayeuna mah wah bulawak we. Baheula mah rek hitut era. Hareupeun ka bogoh teh diempet-empet nyaho-nyaho bau we. Heeh ditanya teh Neng hitut. Sanes gitu. Bayangan memul ingkang aja dong jadinya. Diempet-empet itu toge ayeuna mah wah. Aing keur diuk teh kana beungeutkeun aing brot. Hakan teh ku sia jadi kitu. Puledog. Kumaha we tahun baru. Itu teh nu matak aing hayang ngabogaan anak soleh teh kitu teh. Doa nu bakal dijabah ku pangeran teh doa anak soleh. Sae atuh Gusti ka Dewi Dahanawati heueuh. Uningat ti mana eta istrina geulis. Geulis awewena ge anak raja atuh ngan hiji anak raja anu dipingit. Uningat ti mana geulisna? Manehna pan sok live IG. Live TikTok aing teh sok lalajo. Nya komo dina TikTok mah aing mah sok ngagip maung. Manehna teh terima kasih orang-orang baik cenah kitu. Jangan lupa tap-tap layar cenah. Di-share dulu. Itu ade di screenshot teh fotona teh ku aing teh tina HP di print ku aing. Fotona teh diteuneun ku aing dina panto kamar diteuteupe ku aing teh pati. Asa zaman baheula aing bobogohan teh ti. Bobogohan baheula mati wah. Indahna beak teh karep. Pangih jeung ka bogoh teh era ai hate bogoh ai taeun era. Malibiran pangih jeung ka bogoh teh taeun sono. Da ulina bermain dengan imajinasi. Jarang panggih neposna geus ato teh ti. Ai ngaliwat teh aya senana aya di luar ato teh. Baik anu kaluar ninina ni. Nya senalna keur diinjeum. Beureun senana keur diinjeum. Baheula mah bobogohan teh silih tuker foto baheula mah. Boro-boro bisa ulin ningka imah teh
ngobrol wungku balik deui bobogohan ayeuna mah lieur bobogohan ayeuna benyit ayeuna mah ayeuna bobogohan isuk di bawah ka oyo main terekam wae bobogohan ayeuna mah beda jeung baheula maka jeung tuker foto matak baheula mah aya laguna potret manehna lagu potret manehna nu kumaha teh potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe aduh endahna mapaisan teman hati potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bolak-balik manis baik alah geunah haji wararaas baheula mah tuker foto-foto teh diteuneun dina lalangit bari diteuteup ka luhur efek telegra kucing nih anapeun banta ditempoan nepi ka lecet teh foto teh pati kaacayan ayeuna mah jajauheun bobogohan jiga kitu ayeuna mah gapruk-gapruk we mah tanu matak aing hayang ngabogaan ieu Dewi Dahanawati atuh ulang lamar nyata teu bisa dilamar ieu nah nu matak aing ngangkir maneh teh kieu ieu teh ieu awewe teh sing horeng lain aing ngungkul nu bogo nah saha ampir raja-raja di satatar madya desa mikahayang ka ieu Dewi Dahanawati sabab gulisna mapakan widadari di sawarga ulu lajeng tah kulantaran loba teuing anu bogoh anu ngalamar kapaksa di negara Tirtadahana kiwari dayakeun saemara belabar kawat adu jago aya saemara saha-saha nu bisa ngelekeun jago saemara bisa ngaboyong Dewi Dahanawati saha nu jadi jagona teh patih nagara kakasihna Jina Raksa Jina Raksa Dahana Sakti atau Dahana Sakti putrana Prabu Dahana Dewa ya awewe teh di negara Tirtadahana jadi jago saemara teh Dahana Sakti ngaranna lajeng tah kaula teh harapan kaula teh di leungeun maneh pati maksudna wayahna maneh miluan saemara da kaula mah nyaho maneh teh gagah maneh teh jago eueuh nu ngelehkeun di ieu nagara kaula ge rumasya urusan wawasen mah hormat ka maneh ngan pedah we kaula jadi raja urusan pangarti wawasen kasaktian kadugalan kamandragunaan mah jadi anjeun wayahna tih harapan kaula aya dina leungeun anjeun wayahna anjeun kudu daek ngilu saemara uluh nah atuh Gusti si Mabdi mangaraos binga bagja sanggup apa henteu sangem heueuh ai sanggup kitu mah ku kaula lamun maneh bisa ngaboyong eta Dewi Dahanawati datang ka dieu ku aing dibonusan maneh ku aing rek dibere sabelah nagara ku aing uluh teu kedah Gusti teu kedah ka lengkungan nu penting salira we bagja eta parantos sadia kanggo si Mabdi heueuh aing mah teu kedah Gusti teu kedah sawios
gitu. Jadi sawios kaula sangem pikeun ngaboyong eta Dewi Dahanawati di negara Tirtadahana. Sae mangga iraha ayeuna ulah diisuk pagetukeun pati. Oh sae mangga jig gera init bra gera lumampah bawa pasukan kumamane sacukupna. Sae mangga Gusti nuhun kana pancena kaula kapercanten ku salira kengeng nyaeta ngiringan saya marablabar kawat adu jago. Oh jig gera init bra gera lumampah bawa Dewi Dahanawati ka kaula. Sae mangga permios Gusti Bral rampung Dawud tutas pangandika katigas kantun pinara Bral hamid kaula. Logan niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana permios ngeran mudah-mudahan cita-cita salira laksana pale kagungan anak anu soleh. Amin amin amin. Harapan kaula ene leungeun maneh pati. Sae permios Gusti Bra. Empuk